Imam Ghazali satuluina disatukangan jelema-jelema anu bieu diceritakeun di luhur anu geus dibahas di luhur loba keneh jelema-jelema anu tersesat. Cik Imam Ghazali dallu maranehna tersesat wa adallu an sawa'is sabil dan mereka menyesatkan dari jalan-jalan yang lurus. Naon nu pertama narik ka manehnana zahirna nyaeta hajatul mat'am wal malbas wal maskan. Zahirna kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, wal maskan dan kebutuhan tempat tinggal. Itu zahirna. Jerokna batina sieun kalaparan, sieun teu kabagian. Gitu kan? Hayang dihormat, hayang dimuliakeun, gitu. Hayang diaku, hayang ditanya, hayang terkenal, eta batina manehna teu apal gitu poho kanu dimaksud ku tilu perkara nu di luhur nyata kebutuhan dahar, kebutuhan pakaian, oge kebutuhan tempat cicing. Alladzi yakfi minha narik pertama kebutuhan eta kabeh sampai kana akhirna oge silih tarik itu kabeh pangabutuh tepi karagrag eta jalma kana jurang anu mana eta jalma moal mungkin bisa naik tina eta jurang. Itu juga Imam Ghazali mimitina mah sieun teu dahar, mimitina sieun teu make pakaian, mimitina sieun teu boga imah. Kadituna itu kadituna pasti di mana geus mukakeun hiji kasibukan pasti mukakeun kasibukan anu lain. Katarik deui ku ieu, katarik deui ku itu, katarik deui ku itu terus akhirna eta jalma leuwih jauh tina tujuanana, leuwih poho kana maksud tujuan hirupna. Jongjon ngamankeun daharna, jongjon ngamankeun pakaianana, jongjon ngamankeun tempat cicingna. Kitu padahal lamun ngarti kitu cek Imam Ghazali manehna dina kasibukanana jeung dina pagawean-pagaweanana jeung ngarti dina tujuan kasibukanana pasti eta jalma moal katarik tepikeun ka terjerumus kana jurang-jurang kacilakaan lamun ngarti gitu. Nah, matak dina konsep ihya kerjal manu hayang salamet ieu mah kerjal manu hayang salamet dina konsep ihya gampang sederhanakeun dahar, latihan dahar anu sederhana. Cobaan dahar jeung naog wungkul paeh moal, naog jeung sangu. Nah, cobaan deui dahar jeung tahu kurupuk jeung sangu paeh moal. Cobaan terus tepi ka dahar teh teu berharga dina dirina. Tepi ka eueuh perkara anu tina jenis dahareun anu mulia dina dirina. Gitu. Biasa we rata we kabeh. Asin nya ngeunah, daging nya ngeunah, tahu nya ngeunah, sangu jeung uyah unggul nya ngeunah. Nu penting teh daharna, lain nu penting teh nu di daharna. Hiji tah lamun dek latihan jadi jelema saleh. Hiji. Dua, latihan dina pakaian, gitu. Tah, nu penting teh awakna cager apa nu penting teh bajuna alus. Nah, gitu. Daek make baju alus awakna gering. Nah, daek loba duit tapi sirahna stres. Mung ban, tah itu jarang jelema sadar. Jadi lolobana jelema teh wios stres asal katingali ganteng. Wios gitu, wios gitu kan. Wios rajet asal katingalina gaya gitu. Eta jelema zaman ayeuna. Gitu, tak tersadar nu penting mah jadi tong dibuligir nu penting. Ulah teu make baju 30.000 ngeunah dipakena ngeunah beres. Baju 50.000 beres dipakena beres. Nama kijeng kudu 1,5 juta meuli baju. Gitu. Nah make kijeng kudu ditumpuk ti lomari make baju. Kita minangkana eta lamun dina pakaian. Kedua dina tempat sare, no penting tempat sare teh teu kahujanan jeung teu kapanasan. Gitu, paeh kudu teu kudu loba-loba ting. Matak cek ulama-ulama bahkan cek buya dahar moal leuwih ti wareg make pakaian moal buni-buni acan diuk atawa sare moal leuwih ti saawa
disawakeun naon kudu nyieun imah gede-gede teuing lamun memang eukeur sare lamun nyieun masjid masing gede lamun nyieun tempat ngaji masing gede gitu ieu mah keur tempat sorangan gitu eta lamun jelema berpikir lamun jelema nyaho tujuanana nyaho maksudna nyaho rekamana hirupna komo beh dituna nyaho saha pangeranana maka si eta moal betah cicing di alam dunia gitu seandainya kudu digawena pasti karena Allah seandainya kudu usaha pasti usahana karena Allah seandainya kudu beunghar hartana pasti diinfakkeun di jalan Allah gitu lamun jelema ngarti tujuanana gitu tah kusabab syahwat kahayang gitu anu minuhan kana hate jelema maka si eta poho kana tujuan hirupna beh dituna poho kanu nyieun dirina nyata poho ka Allah subhanahu wa ta'ala eta sifat jelema saalam dunia tamatak ieu mah keur nu hayang soleh ya nu mung soleh makan baik gitu nu mung bager makan baik gitu ieu mah keur nu hayang saleh latihan kumaha carana dahareun teu mulia dina diri urang rek naon wae dahareunna biasa dahareun anu tungtungna kamari pan geus dibahas akhirna sakumaha wae indahna eta dahareun pasti dikaluarkeun tina bujur urang ngajebat selesai kan masalah dahareun sakumaha hebatna pakaian pasti kena rusak ngajebat sakumaha gedena jeung alusna eta imah pasti kena hancur gitu tak diajar supaya naon supaya hirup orang teh beres gitu supaya orang teu naon tah untuk ngudag syahwat dah hese cenamang tak mung diajar sia hese teh gitu biasa cenamang abdi mah tapi bojo urukan gusia urukan ku maneh pamajikan da maneh mah licik ai maneh dahar kudu jeung nasi padang ai pamajikan kudu jeung nom eta licik ngaranna ai pamajikan maneh kudu qanaat ai maneh kudu sagala aya matak pamajikan maneh mah ngagugu ka maneh da manehna teu nyontoh coba contohan pamajikan ku maneh ku salakina geus sok ngagugu da awewe mah kumaha nu mawa susah cenah mang bojo abdi mah diajak ngaos da siana tara ngaji gitu iraha ngaji maneh ngajina mah lam rebo unggul atuh pamajikan maneh ge meunteut lam rebo unggul mah teu payu gitu ban contohan ngaji ke pamajikan maneh nuturkeun baca Quran bojo abdi mah contohan ku maneh maca Quran teh hareupeun beungeut pamajikan gitu gigireunana baca Quran pasti engke nurutan pertanyaan orang iraha orang nyontohan pamajikan dina soleh iraha nyontohan meujeuna we teu ngagugu da tara nyontohan di mana ngobrol jeung pamajikan pasti ngobrolna dunia dagang duit jalan-jalan gitu kan ganti mobil ganti handphone matak manehna edan meujeuna pamajikan maneh ge leuwih edan da ku maneh diajarkeun gitu jadi edan kabeh gitu arua nu ngaji ge kan nu ngaji ge arah redan poho ka akhirat gitu ngaji ihya teh keur tameng we keur tameng kasalahan ngaji ihya teh keur nutup kagorengan habane nu salah teh batur tah si haji gitu Pak tah si haji gitu ka batur aizia teu ditempo gitu gitu nya tah eta teh jelema teh kitu sifatna teh poho kana diri lamun jelema taklil nyaetikeun teu mentingkeun dahar teu mentingkeun pakaian teu mentingkeun kendaraan teu mentingkeun tempat cicing gitu engkena bakal loba inget kana akhirat di mana loba inget kana akhirat pasti isti'dad jeung Imam Ghazali pasti bebekalan keur kasalamatan akhirat mata kadang-kadang hirup teh perlu aral kadang-kadang perlu aral teh kieu huleng tah kitu huleng tong dilatih 7 minggu ngahuleungna
pikiran gitu, pikirannya kumaha cangkel dahar wae taral dahar wae tuluyna cangkel udud wae terus cangkel ulin wae ya. Lamun maneh teu cager karena maneh hobi dahar, cobaan ku maneh dahar sampai 6 kali. Maksudna supaya aral, maksudna jadi eureun gitu maksudna. Kan aya jelema teh anu otak nanti kuliner we gitu kan aya kan gitu. Cobaan isuk-isuk sia dahar. Naon isuk-isuk neungeunah ceuk maneh. Contoh bubur hijikeun jeung kupat 2. Kupat jeung bubur. Tangke jam 10 naon? Indomie make nog hijikeun deui naon deui baso. Kangke jam 1 baso tahu jeung cuan ki hijikeun. Ke asar liwat magrib terus ku sia parek tapi ka sia weureu. Tangke geus weureu teh pan ki piraku aing teh hirup teh ngadon nyatu. Jager dah supaya dahar teh teu penting. Kitu maksudna. Saha nu beuki ulin, sok sia ulin, tong eureun 3 bulan. Ini di dia ke mana minangkana ka Pangandaran, di Pangandaran puter ku sia ka Cipatujah, di Cipatujah puihkeun ku sia ka Pelabuhan Ratu, di Pelabuhan Ratu balikeun deui ku maneh ka Jakarta, terus tong balik can weureu mah ageus tapi ka bijil ge pikiran teh aing gadag teh aku ngadon ulin teu seueuh ulin we tah supaya aral tangke geus aral teh geus capek tah itu maksudna mah itu maksudna tah di mana geus aral ke supaya bijil atuh aing teh naon deui hirup teh lamun lain ngadeuketan pangeran kitu maksudna supaya bijil rasa eta rasa geus lah dikir we geus lah maca Quran we geus tah kitu alus tah lamun bijil rasa eta teh salah satu cara supaya hawa nafsu urang teh katakan gitu aral anu halus gitu teh. Nah, atawa sakalian eueuhkeun. Dahar saeutikeun di imah loba dahareun teh. Aing saeutik we asal jag-jag asal teu salatri. Pakaian loba di imah teh pake eta sugan nu hejo eta sabulan teu eureun. Sugan baju nu eta nu hideung sabulan teu eureun. Pake. Nu penting ulah najis. Gitu. Hayang nyaho. Gitu cobaan disaeutikeun tangke pikir dahareun loba jeung dahareun saeutik naon masalahna di diri urang nah make jeung hese salat nah make jeung hese maca Quran nah make jeung hese gitu ban wirid zikir ka Allah Subhanahu wa taala naon sih masalahna da dahar saeutik ge masalah nah, itu latihan supaya naon supaya inget kana akhirat gitu tapi ieu mah keur nu hayang akhirat mangnya. Jadi nu datang ka Cibogo hayang beunghar mah mal asup ngaji teh. Lobanya nu datang ka Cibogo teh hayang beunghar. Jadi ngaji teh mal asup. Ieu mah teh kerjal mah nu hayang salamet di akhirat. Gitu dilatih diri urang teh dilawan gitu kan. Diri urang teh dilawan. Coba moal eureun kitu lamun naon tak lamun leuwih tina darurat. Dahareun mung kurang, duit mung saeutik. Mobil teu cukup 3 minangkana motor teu cukup 2 pamajikan teu cukup 1 wah terus gitu narik ieu butuh itu butuh ieu moal eureun tapi kapaeh moal eureun gitu kumaha jeung Imam Ghazali saeutikeun sesuai kebutuhan lamun seandainya dipaksa ku Allah gitu kudu loba maka loba na eta kesempatan kunaon keur ngagedekeun bekal engke di akhirat siga Sayyidina Abdurrahman bin Auf pan gitu dagang teh hayang rugi teu rugi payu deui siga urang Cibogo pan aya haji-haji di Cigonewah mah teh harayang rugi tapi teu rugi dipikeun kain teh datang deui gitu Pak dianyukeun datang deui leuwih gede batina disodakohkeun datang deui tah eta mah kudu atoh hatina urang dipercaya ku Allah keur bebekalan ke di akhirat infaqkeun duitna gitu sampeureuun di akhirat jig tempo fakir miskin jig tempo jelema-jelema anu butuh kudu karena saha kudu karena Allah nah kumaha jelema nu karena Allah teh lamun dibere dengan nuhun kenu lamun mere
dengan nuhun ke nu merena kan baik si gaya jelema mere ya si Joti mere ya kasaha kasih komeng mere duit 100.000 udud 2 bungkus si komeng tetiis teu nuhun acan berarti hayang dinuhunkeun lain hayang ganyaran. Nah, si komeng teh ngaliek nanti saja medut hatur nuhun. Nah, berarti di sisi Allah cek konsep ihya si Joti teu boga ganyaran. Sebab ganyaranna geus diganti ku nuhunna si komeng. Gitu. Kayak sia liurnya. Siga jelema nu mere ka urang. Oh, eta teh syaratna teh loba. Kedah didoakeun. Nu mere ka urang, kedah ditawassulkeun. Wah, kedah disumpingan, kedah dinuhunkeun. Loba teh gitu. Tapi lumayan keun we, can meunang ganyaran ge daek-daek mere heula gitu. Can meunang ganyaran ge daek-daek mere. Ada jelema nu lillahi taala mah duli teuing, dek nuhun, dek henteu pake kumaha maneh. Siga maneh mere ka anak. Kadang-kadang anak tara nganuhunkeun bae. Jajanan ku urang budak leos we dengan aman budak mah. Itu bayarkeun ku urang daharna leos. Biasa we urang tara ngamek tah gitu. Tara hayang dinuhun. Loba keneh teh ciri-ciri jelema nu lillahi taala. Tamal bisa maneh lillahi taala lamun maneh teu nyaho Gusti Allah. Urang mah loba syarat gitu Pak, loba syarat gitu tah. Ibadah teh diajar sautik-sautik terus diajar. Nah gitunya urusan Allah dek ngabinasakeun eta jalma dina lembah nu mana bae. Hardina ngamaotkeun eta jalma. Nah maot nanti keur mikiran order. Nah maot nanti keur mikiran nginyeum. Nah order nanti keur mikiran dagang. Nah maot nanti keur mikiran pamajikan. Wah macam-macam gitu kan. Oh, sugan maut nanti kermikiran dosa, kermikiran Allah, kermikiran akhirat. Oh, maut nanti ker kitu we, ker poho, ker jauh di Gusti Allah. Gitu. Sababna naon? Nyata tadi sababna dahareun pakaian, tempat. Geus sakitu sababna mah. Eta tilu kebutuhan dahar, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat. Gitu nya. Imah teh jeung sajaba cek Imam Ghazali gitu jelema nu sibuk mengejar dunia berarti cilaka hatina poho ka Allah poho ka akhirat jongjon edan-edanan neangan dunia cek Imam Ghazali aya golongan-golongan anu sadar wah anjir ngurus dunia teh matak cilaka gitu kan ngurus dunia teh matak binasa aya nu sadar Imam Ghazali akhirnya mereka berpaling dari dunia, dari kesibukan dunia, daripada kegelisahan dunia. Tapi kumaha? Tapi si setan tidak tinggal diam. Itu anger setan, gitu. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kita cek Allah, setan ngajangjikeun hartina iblis kamaraneh kana kafakiran oge ngajangjikeun kamaraneh kana kagorengan syaitan iblis teh cicing wah ieu jelema bahaya ya rada hare-hare nguruskeun dunia kumaha iblis teu cicing tuluy digoda supaya maehna tetap cilaka pada saat meninggalkan dunia pendapat anu salah disesatkeun ku iblis pan di mana salakina maut kumaha diduruk ngarangke di akhiratna teu diduruk sabab aya dalil Kangjeng Nabi nalikanya hadatan alqamah anu doraka ka indungna teh gitu cek Nabi gitu kan namun ieu budak teu dihampur aku indungna geus duruk ayeuna kumpulkeun suluh gitu kan daripada diduruk engke dina neraka dijieun dalil ku jelema bodoh gitu kan wah berarti kitu mah gitu lamun ke supaya dina neraka teu dibeulem teh di dunia na kudu diduruk cek satah cek jelema bodoh kitu lolobana cek Imam Ghazali ahlul hindi orang India diduruk lamun paeh teh salakina
make pamajikanana ngajleng ngilu diduruk ngarah cintana sejati, cintana abadi gitu. Tak teh disesatkan ku iblis. Satu golongan. Kalau badai, macam-macamnya. Cek sebagian dia hayang salamat tina dunia teh kudu ngajauhan dunia. Berarti harus mematikan hawa nafsu. Tayo biasanya orang-orang Hindu tapa puasa. Cek orang-orang Jawa memoksa tedahar temolor gitu kan, sila modar gitu kan. Lamun temodarnya gelo, lamun temodar gelo gitu kan. Nyun we kitu kumpulan yen jelma-jelma menuju Tuhan teu meunang kawin. Lamun geus jadi biksu dibotakan teu meunang kawin. Sidik jelema biksu teh gitu kan. Jelema dahar sangu dodek dikamanakeun cai manina. Nah, bener tak? Lamun teka kawin. Aya deui biarawati gitu kan, orang-orang Nasrani sumpah di mana jadi biarawati teu meunang ka kawin. Apa nih biarawati teh jelema dibere syahwat. Mata tahu reuas di mana aya kejadian pelecehan seksual da jelema tuh gitu kan. Kadang-kadang nu edan masyaddadu ala anfusihim, ditahan kabeh. Akhirnya prostat kanker bat ditahan celegeng nanti disalurkan gitu kan. Tuluy tedahar begang gitu kan, paru-paru modar kan itu gitu kan. Tadi jelema terdengar lamun teu paehnya gelo, lamun teu gelonya stres syaddadu ala anfusihim. Aya aliran-aliran nu model gitu. Bacaweuna buku loba sekte-sekte nu kitu tah. Anu teu make dahar gitu kan saminggu, teu make molor sabulan. Ya sekte-sekte gitu. Disangkana eta teh menuju spiritualitas tertinggi. Lieur gitu kan. Dan gitu teh disesatkeun ku setan gitu kan. Aya deui sabagian teh gitu mimitina mah nuturkeun agama gitu, geus nuturkeun agama lieur gitu kan. Aing judi haram, mabok haram, nginyeum kabang haram gitu kan, sagala haram. Goblok gitu, bobo agama teh karangan jelema, bobo kara agama teh dijieun ku Muhammad ieu mah gitu. Bobo agama teh jadi we suudzon. Akhirna kumaha? Akhirna bedang nafsuna ngalawan. Dah aji ngaji wae gitu matak beunghar gitu kan. Goblok we didana bagi pamajikan aing teu nurut akhirna kumaha? Akhirna ilhad, ingkar kana agama. Tuluy we hirup sakarep karep, cek budak sakola mah non hedonisme. Hirup sakarep hedonisme non. Aya teh aliran-aliran hedonisme, komunisme. Aya di aliran naon? Apa cing lieur benda buku. Mau kitulah loba pokona mah. Eta teh aliran jelema-jelema anu stres gitu kan. Saking teu kuat nuturkeun ajaran agama. Jadi we stres, jadi we ngamuk, jadi we nyarekan agama, nyalah-nyalahkeun agama. Dibaca bukuna ku urang Islam, mata kabalawa stres orang Islam teh. Hirupna jadi araredan dan ngeluh pemikiran maranehanana nu araredan, lain pemikiran Kangjeng Nabi lain gitu. Lain pemikiran jelema-jelema anu saleh gitu kan, da diukur ku hawa nafsu. Sesungguhnya Allah adalah yang tidak perlu dari ibadahnya si hamba gitu. Aliran eling ieu mah, aliran eling. Lamun di Sunda mah Sunda wiwitan, lamun di Jawa mah aliran abangan ya gitu. Mimitina mah bener ngabahas tauhid, ngabahas agungna Allah, cenah cekolot riwayatna gitu. Bagus ngabahas bebeakan tentang agungna Allah. Jadi kesimpulan dina pikiran orang, Allah teh teu butuh kana ibadah urang, Allah teh teu butuh karena salat urang. Bener eta mah teu butuh. Dan teu angeus ya mikirna. Pan Allah marentahkeun belegug urang sujud. Allah marentahkeun urang taat ka Gusti
Allah. Emang teu butuh Allah mah ku ibadah urang, tapi ibadah urang teh keur urang lain keur Allah. Teu angeus mikirna. Akhirna salaku maslakal ibaha. Akhirna sagala meunang. Gitu kan? Dahar bebas, molor bebas, judi bebas, sare jeung awewe mana bae bebas. Lahir we aliran tantra. Gitu cek orang Jawa mah. Nah, anjing. Teu apal nih. Baca bukuna tuh gitu, aliran tantra penyembahan. Nah, kayak bijil di aliran eling, cukup eling ka Gusti teh. Datang adzan eling, itu butuh salat urang gitu. Datang waktu adzan eling, datang waktu ngaji eling, nggak segitu. Kalau itu nama bebas gitu. Da Gusti itu butuh ibadah urang gitu. Ya aku mah Gusti we bebas dek di surgakeun ya, dek di nerakakeun ya, terserah Gusti. Nu penting mah tugas urang mah eling we gitu. Sebab Gusti ge ngadawuh wa aqimis sholata li dzikri, tangtungkeun ku maneh salat teh karena supaya inget ka kami. Jadi intisari salat teh inget ka Allah. Lamun inget ka naon salat deui, nu penting inget pan urang geus beunang intisarina kitu tah. Cek jelema-jelema nu tersesat di campuran iblis dina fikiranana gitu. Da teu make manhaj kangjengna Nabi, teu ngaji syariat gitu kan, teu ngaji Nabi gitu kan. Tak mal bisa maneh ma'rifatullah lamun teu ma'rifatun Nabi. Teu bisa ngagungkeun Allah lamun teu ngagungkeun kangjeng Nabi. Teu bisa hormat ka Allah lamun teu hormat ka kangjeng Nabi. Kitu muludan teh panjang muludan teh. Aing setengah jam sajam kudu nerangkeun muludan dina panggung pan lieur atuh gitu. Aing urang ngaji muludan teh puluh-puluh tahun supaya ngarti kangjeng Nabi, supaya nepi ka Gusti Allah. Kitu maksudna. Tah itu jelema-jelema anu tersesat, disesatkeun ku syaitan. Wa dhanna dhaifatun anal maksud min al-ibadat ayu jelema-jelema nu tersesat gitu. Wah, ngudag ma'rifat gitu. Sangeus manehna ngarasa ma'rifat, untuk apa salat lagi? Udah salat mah keur jelema umum, untuk apa ngaji lagi? Dan ngaji mah keur anu bodoh gitu. Untuk apa? Ada urang mah geus ma'rifat, geus mengenal Tuhan. Jadi geus teu butuh pangeran, da geus ngarasa ma'rifat gitu. Bari teh nyaho si eta ma'rifat teh naon? Bari teu apal ma'rifat teh naon? Ke siga dongeng dina Bidayatul Hidayah. Jadi aya jelema bodoh ya. Dinaon ditipu ku ulama. Wah, ieu aya jelema bodoh ya dina Bidayatul Hidayah ya. Dina Muraqil Ubudiyah. Datang ya ulama ngetes anu bodoh. Cik ulama gitu. Ngegeremban biasa eyang man gitu. Eyang ya ngegerem. Gitu Pak. Wah, ya nu bodoh nu ahli ibadah nyuri hak. Gitu. Wah, isora naon ya gitu. Gitu kan. Ngegerem nalila gitu. Cek eta ulama nu nipu teh ngaheureyan ngetes nu bodoh. Maneh teh geus ditarima salat maneh. Ibadah maneh geus ditarima. Oh, atoh ieu nu bodoh teh. Ayeuna mah maneh teh geus jadi kakasih Allah. Wah, atoh. Di ayeuna maneh bebas, teu kudu salat deui, teu kudu ngaji deui. Atoh nu bodoh. Wah, surak ajragan. Aing geus lulus jadi kakasih Allah. Urun salat, eureun ngaji. Karena naon? Karena bodoh. Gitu Pak. Nah, siga nu kasurupan atawa nu ngimpi. Pan loba jelema nu ngimpi papernak sareng Tuan Syekh Abdul Qadir. Gitu pan terus kasurupan ya. Gitu papernak sareng eyang dalem Mahmud. Terus mikir, anjir. Kelas aing ngimpi Syekh Abdul Qadir gitu. Pangulang Pak. Wah, kelas aing ngimpi jeung eyang mah berarti aing teh wali. Berarti aing teh soleh. Berarti aing geus kudu ngaji deui lah. Aing geus ma'rifat deui.
gitu. Terus we nyotas be gitu kan. Nyotas be teh beuki ngudeng pan. Dan kudu dahar tuh pan pulsa kudu dibeli meureun kuota listrik kudu dibayar. Saking muih-muih tasbih gitu kan sila wae. Jadi si otak nanti si darah nanti teu lancar karena otak nanti. Jadi we loba ngahulang teh hadina loba ngalamun. Pada saat ngahulang eta antara sadar jeung teu sadar asup setan. Terus ngarasa pepenak jeung ahli kubur. Sidik halusinasi sia mah loba sila teu jalan darahna. Kitu ngaranna halusina. Langsung ngobrol pepenak jeung ahli kubur. Eta teh gara-gara lieur mah sila wae. Diuk kuas ngararacau jelema. Ngetek ngaraji sia. Kitu mah tak ngaraji. Eueuh caritana nabi eureun salat eueuh. Nabi teh jelema nu pangagungna, pangmulyana, pangma'rifatna. Eureun teu salat teh. Henteu sia teu kitu nabi teh. Suga nabi eureun ngawurukan henteu anger ngajarkeun umat. Suga nabi eureun ibadah henteu terus teu eureun ibadah terus ai urang saha gitu. Tapi gara-gara hawa nafsu tersesat geus ngarasa ma'rifat geus ngarasa soleh maka eureun ngaji eureun ibadah gitu kan. Jungjunan tuang dahar, jungjunan kulem sare mani gitu. Jungjunan nikah kawin sia bujangan wae gitu Pak. Hirup teh nabi ge kawin. Senal ge aya pasanganna Aisyah pelku teu kawin. Aing gitu. Maksudnya cerdas atuh nabi ge kawin. Da abdi mah cenah duda Aisyah Kangjeng Nabi teh geus dikantun Sayyidah Khadijah teh nikah deui. Meni gumede jadi duda ge. Jadi duda ge gumede siga murid Ar-Rohah taloba. Murid Ar-Rohah geus judulna teh karawin deui. Kitu da cinta teh setia. Belagung. Eta teh nurutan Kangjeng Nabi gitu pan kawin gitu. Duda oge kudu kawin. Justru Nabi teh tos janten duda teh kawin gitu pan minang kana kawin deui. Kitu minang kana. Naon deui? Sahabat Nabi aya nu beunghar loba Aisyah. Sayyidina Abu Bakar beunghar, Sayyidina Umar beunghar, Sayyidina Utsman beunghar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf beunghar. Loba sahabat Nabi anu beunghar. Tapi anjeunna mah qanaat. Anjeunna mah saayana. Dipake naon duitna? Dipake berjuang di jalan Allah. Ulah hayang kokoro ai maneh. Ai bagian beunghar mah geus beunghar. Tong sasolehan hayang kokoro. Aya deui ayeuna mah kokoro. Loba sahabat Nabi nu kokoro loba ai maneh. Teu ka itu Julaibib, saha deui Ammar bin Yasir, saha deui Sayyidina Abu Hurairah, loba sahabat Nabi anu kokoro. Kumaha jampena? Sabar. Itu qanaat. Kitu minangkana teu kudu riweuh. Tong ditinggalkeun kabeh, tong dipigawe kabeh timbang ku agama, timbang ku akal. Ulah jadi jelema bodoh minangkana maka alaihin nabi wa ashabuhu gitu. Geus kitu hirup mah. Teu kudu riweuh dahar, sare kawin gitu kan. Anakan dahar deui, sare deui, anakan deui geus kitu hirup. Salat tong eureun, ngaji tong eureun. Omean mana nu salah. Pan cenah mah hayang teh ulah hayang doraka mah ya hayang ka surga mah kudu. Ulah syahwat dina salah mah ai syahwat dina bener mah kudu. Emang sakabeh hayang ulah. Terus lamun aya jelema hayang maca Quran ulah. Lamun aya jelema hayang dihampura dosa ulah. Lamun aya jelema hayang makrifat ka Allah ulah. Peda mimitina hayang. Henteu kitu nu ulah teh hayang mabok, hayang zina, hayang ngalawan pangeran, hayang nipu, hayang ngajauhan nabi eta ulah. Eta ngaranna maksiat disebutna syahwat. Hayang ngabonceng rana Aisyah kitu teh hayang ulah. Minangkana mah doraka eta teh gitu. Hayang naon? Hayang ngaheureuyan pamajikan batur, hayang dipoto jeung nu lain mahram. Doraka Aisyah teh ulah.
lamun hayang nu diparentah ku Allah kudu. Nah urang ulah lamun hayang menang hampura Allah. Nah urang ulah lamun urang hayang maut husnul khatimah. Nah urang ulah lamun urang hayang jadi ahli surga. Pan kudu meureun. Jadi hayang nu mana nu dilarang teh. Sabagian teu kabeh hayang nu dilarang teh. Syahwat-syahwat anu salah. Matak tong ditinggalkeun kabeh oge tong dipigawe ka kabeh. Kitu pilih mana parentah mana larangan. Da abdi meresep ka awewe mang tong ngadali laizia. Mun nya beuki ka awewe nyanung atuh. Agama pan geus nitah. Menang ai mane lalaki mah opat menang cek saha ajengan mana nu nyarek ka dieu datang. Menang cek agama daripada sia ngaheureyan rana, daripada sia zina, daripada sia ngaheureyan pamajikan batur doraka nyanu. Da cenah nu kolot sieun ngamak lain pangeran beleguk nu kolot. Pamajikan sia nu kolot lain pangeran kadar nu kolot ngamak antep we mane senang-senang jeung nu ngora. Bodoh-bodoh teuing. Ngarti teu? Daripada sia ngaheureyan awewe nu lain mahram, kawin atuh nya mah boga kawani. Mun nya beuki ka awe, abdi mah cenah beuki nginum loba sia aya madu, aya susu nu dihalalkeun ku agama. Naon si mabok teh ngeunahna? Naon maksudna hayang mabok teh naon maksud? Hayang gagah cek saha sia nu mabok gagah? Lempang ge dari dega ngomong teh jelas goblok maneh mah mabok hayang gagah bodoh sok naon deui nu dilarang ku agama ngabangsat naon hirup ngabangsat naon nipu batur ngeunah naon zalim ngeunah pikir atuh make otak kitu maksud urang mah naon sih hayang naon di urang teh gitu pikiran mana nu ulah cek agama eta jauhan eta matak cilaka mana nu diparentah tapi gawe ku urang eta matak salamet kitu maksudna ulah ditinggalkeun kabeh ulah dipigawe ka kabeh nyaeta ahlus sunnah nu kitu teh dina thariqah anu adil anu saimbang gitu maka manehna faham Allah nyieun ieu kabeh teh zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir gitu kan manehna faham naon nu dimaksud ku Allah gitu manehna faham bahwa ieu teh gitu Allah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala Allah rek nguji saha nu pangalus-alusna di antara urang amalna mana nu tidak berpaling pada saat datang godaan mana nu kuat pada saat datang ujian gitu kan surga teh mahal iman surga teh luar biasa ngalah duit geus ya susah itu hayang kawin ge hese perku hayang surga babari maneh mah teu mikir gitu cenamang nah abdi teh sanggeus hijrah teh jadi hese ngalah duit memang kudu hese gitu nah mah kudu hese apaan dipilih ku pangeran nu jelema calon ahli surga mah dipilih anu halal gitu ban teu dibere anu haram beda jeung nu lain ahli surga asal duit we itu nu lain ahli surga dek haram dek syubhat ditelag we gitu pan naon sabab Allah karunya sabab si eta ge di akhirat dina neraka salilana karunya lamun teu disenangkeun ayeuna di alam dunia matak cenah senang heula cenah puas heula cenah mabok cenah zina cenah kepaeh ka neraka salilana hayang maneh siga kitu kan kitu meureun kuduna mikir perih cenah mang bae atuh perih-perih sakedeung mah nyeri hate cenah mang bae atuh nyeri hate sakedeung mah pedah naon eta da nyeri hate jeung perih teh pedah teh sarua jeung kahayang mah beunghar kanyataan kokoro wae hayang menyanung hiji ge adat-adatan wae pan kitu hayang mah pajero keri gitu kabeuli jadi we aral hirup teh tuluy we nyalah-nyalahkeun pangeran nah ari sia saha wani nyalahkeun pangeran urang saha wani nuding pangeran gitu kan jeung nyebut Gusti mah meuni teu adil gitu naon teu adil oh si kitu meuni maju ai abdi ai maneh saha wani nyebut pangeran teu adil teu pantes ya teh murid meunteun guru
teu pantes makhluk menten pangeran gitu kan. Cing sadar atuh iraha solehna coba lamun lain ngalawan hawa nafsu, iraha bageurna coba lamun lain ngalawan hawa nafsu. Latihan atuh neng ieu awewe sia teh latihan belegug hayang ka surga mah. Awewe dengekeun ngan guru sarua jeung kahayang hirup teh latihan hirup teh ngalawan hawa nafsu. Bae teh disebut keren ge asal jadi ahli surga, bae teh minang umroh ge asal jadi ahli. Kenaon umroh ge pupujian mah iman nih hanya riweuh jelema teh umroh riweuh. Teu salah umroh mah, nu salah mah niatna sia. Seterek naon umroh unggal bulan teh, umroh 3 bulan sekali teh aing nanya dek naon, dek ibadah. Emang pangerannya di Mekah hungkul, di Indonesia mah eueuh Gusti Allah na kitu. Jadi ibadah teh kudu ka Mekah teh. Kan kumaha ieu otakna jelema teh. Bahkan anu nerangkeun di Mekah mah pangeranna beda. Goblok ge edan syahadat deui sia. Ini beda di mana iman nih? Kan gue pangeran beda-beda. Cing atuh ningali riweuh hirup teh. Itu. Ieu dinu ngayakeun umrohna riweuh dang bati saeutik Pak. Situ travel umroh teh ngaladu duit matak diracun situ takut travel teh supaya sia kama Mekah ngilu umroh ka maneh. Ieu jadi kacau umat Islam gitu Pak. Jadi loba nu pasea salaki jeung pamajikan. Henteu salah umrohna mah. Ngan nu salah teh niat. Nah dek naon maksud urang majig teh teuing loba duit majig teh teuing dek ngal minggu ge loba duit mah. Aing mah teu nyarek ngan sia gablek duit teu. Boga teh duitna meni jadi riweuh gitu kan gara-gara umrah gitu. Tasararea sing bener tujuan teh sing Allah gitu, sing Allah tujuan teh ibadah teh sing Allah. Terus diajar diomean ngalawan hawa nafsu. Nu tadi teh balik ka mimiti diajar sok ngurangan dahar diajar. Ngurangan dangdan diajar, ngurangan dangdan diajar gitu. Terus latihan diajar di naon minangkana tadi sare diajar dina karpet teu kuat meuli heula surpet nu ipis kira-kira lamun molor dina surpet paeh moal gitu Pak. Itu da geus tunuh mah sia tibra geus beres surpet kuat laan surpet diajar dina karpet diajar gitu sare. Itu kudu make kusar kasur lah, itu pae itu make kasur gitu. Gitu, rencana abdi mah teu tiasa bobo upami teu dina spring bed. Da sia mah teu leutik biasa dina spring, jadi teu bisa molor lamun teu dina kasur. Da teu leutik sok biasakeun geura. Ayeuna robah gaya sarena gitu. Robah kana teu riweuh di mana wae ge reup sare tibra. Itu nu penting mah tibra we. Teka hujanan teka panasan beres gitu. Sok diajar hirup teh diajar nu jadi tujuan teh Gusti Allah, diajar setik Allah jadi tujuan teh Allah. Lieur gitu. Wallahu a'lam bissawab.